Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum lillahi yabtaguna fadlan min Allah wa bihamalati syari'atihi ulil manaqibil hamidah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahi lallahu arham bi 'abdihi minal walidati liwaladiha. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ngalangkungan rahmat Allah Subhanahu wa taala anu dipaparinkeun ka urang sadayana khususna dina ieu waktos. Alhamdulillah urang sadaya masih tiasa diumumpulu sasarengan dina raraga ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala, buktos ngagungkeun kana parentah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur urang sadaya tiasa terpelihara dina batin urang sadayana. Salamina nekadkeun kana sagarupi kasayan eta dongkapna ti Allah Subhanahu wa taala ngan wungkul kasayan anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Mudah-mudahan disarengan kalayan karitoan sareng pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap rahmat salam mugia dilimpah curahkeun salamina ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka keluargina, para sahabatna Kanjeng Rasul, para tabi'in, atba'in tabi'in, para muhibin duduhi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing kapanggil ku kacintaan kamantena Rasul sarta mudah-mudahan urang sadayana tiasa kempel sareng jalmi-jalmi anu mika cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salajengna henteu oleh urang sadaya munajat ka Allah Subhanahu wa taala gawe kadeheus atanapi senantiasa mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala ku cara
naon anu disebatkeun kabaktian atanapi kataatan urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan tuntunan ti para guru-guru urang sadayana anu tembus ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta mangrupikeun syariat anu kedah dipelihara ku urang sadayana karena urang sadayana yakin di mana urang gawe kadeheus ka Allah Subhanahu wa taala ku jarak anu caket mangka Allah Subhanahu wa taala eta ngajangjikeun ka urang sadaya kanggo semakin caket ka urang sadaya tibatan jarak anu dianggo ku urang sadayana. Saur Allah dina diskusi diuningakeun lamun hiji jalmi ayeuna ngadeukeutkeun diri ka kaula teh sadeupa kaula mah sajeungkal. Upami jalmi gawe kadeheus ka kaula ku perkara anu saeutik misal, maka Allah maka moal dianggap leutik ku Allah Subhanahu wa taala. Atanapi babalesna eta langkung tereh gitunya. Nya upami urang teh mah kaleket, ta Allah mah moal kaleket gitunya. Upami urang dina ngalaksanakeun ibadah teh kaleket disebutna teh ceuk urang dieu mah kaleket. Naon kaleket teh hararese naon hese beleke gitunya. Karaya tah Allah mah cika kilat moal kaleket nyambut atanapi nyambangi dongkapna. Lamun urang dongkap ka Allah teh telat, tah Allah mah moal telat gitu. Tatina hal eta pisan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngresakeun ka urang sadayana ngalungsurkeun kana rahmat sareng magfirah ka urang sadayana ku mangrupi rahmat Allah anu disarengan ku pangampunan ku pangampura ti Allah Subhanahu wa taala ku margi ulah ngukur kana gede jeung leutikna dosa. Amun jalma ngukur kana gede jeung leutikna kasalahan, ngukur jeung gede jeung leutikna dosa ka Allah Subhanahu wa taala eta sangat eta katingaleun sebabna teh daya peningkatan atanapi disebutna teh tarang ngaji disebutna teh ari kitu teh atanapi upami tarang ngaji teh disebutna teh bodoh kata toloyo. Lamun jalma ngukur dosa. Naon atuh anu kudu diukur? Nya anu kudu diukur teh nya eta rahmat gedena rahmat gedena panghampura Allah. Nah, jadi ulah ngadon eudeuh ngukur dosa terus moal poe teh mikiran gede pisan dosa urang, gede pisan kesalahan urang, gede pisan atuh ayeuna eta terus dicoo eta dosa teh nu gede teh. Lain kudu dicoo dosa mah. Kudu ditobatan. Nah, nu diukur naon? Anu diukur teh nyaeta rahmat ageungna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kana yang sanyanyana rahmat Allah eta langkung ageng tibatan dosana sakabeh anu
manusia. Ya. Kita lamun jalma ngukur kana gedena rahmat jeung panghampura Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ngajangjikeun kana naon? Kana magfirah, kana panghampurana di mantena Allah Subhanahu wa taala. Di mana geus dihampura ku Allah nya atuh ari ditinggalin aku jelema deui mah gede pisan dosa sia mah, misalnya di gede pisan dosa maneh mah gede sote cek sia gitu geus. Da cek Allah mah leutik dosa kitu mah. Gede sote cek jelema. Jadi lamun urang ngukur kana gedena dosa urang nya tepikeun ka iraha wae moal aya tungtungna, moal aya anggeus ibarat jalma ngukur kabodohan. Terus we diukur teh kabodohan, hayu ngaji, urang mah teu bisa. Hayu ngaji urang ngaji, da teu bisa urang. Teu bisa. Nah, ada pengajian mah mararuka pengajian mah. Aya anu diperyogikeun di urang teh nyaeta mukana lawang tobat, mukana lawang pengajian, kudu apa lawang likul isain babun. Kabeh perkara ge aya lawangna kabeh perkara ge tobat aya lawangna. Ibu terang dangdeur. Naon dangdeur teh? Eta teh bahasa Sunda dangdeur teh. Dangdeur teh bahasa Sunda. Naon hartina? Terang henteu. Bahasa Sunda dangdeur teh hartina ceuk bahasa Indonesia atanapi ceuk bahasa Inggris nama dangdeur teh pintu gerbang. Naon cenah? Pintu gerbang gitu. Jadi hartina dangdeur teh pintu gerbang gitu nya. Mudah-mudahan atuh kumargi ieu urang aya di kampung atanapi aya di desa, urang desa naon ngaran desa dangdeur tah desa anu dinamian sesuai sareng nami aslina nyaeta desa pintu gerbang. Pintu gerbang eta dangdeur teh hartosna teh di ngaranan dangdeur teh pintu gerbang naon? Pintu gerbang. Mudah-mudahan sing jadi pintu gerbangna tobat, mudah-mudahan sing jadi pintu gerbangna naon? Pintu gerbangna kasaean ulah jadi pintu gerbang dosa jeung ulah jadi pintu gerbang kaawona atanapi pintu gerbang tah gitu ya. Aya pintu gerbangna hiji kasenangan, pintu gerbangna kabahagiaan boleh eta dangdeur teh sebabnya ari dina awak urang ya aya pintu gerbang ibu dina awak urang teh cik naon pantona dina awak urang naon naon pantona dina awak urang naon tapal deui alah ari panto teh aya pantona bu teh bukakeun heula hatena bukakeun heula pikiranna terus bukakeun naon tadi kadituna mah uka-uka gitu nya uka acut uka utang kadituna mah bukakeun maksudna pintu gerbang eta teh matak dibukakeun mun pantona hate teh dari pintu hati antara panto hate tah dinya aya pantona teh langke aya pintu gerbang akhirat aya pintu gerbang akhirat naon ngaranna kuburan teh pintu gerbang
akhirat teh. Pintu gerbang akhirat teh kuburan teh. Jadi can tepi ka akhirat karek syarat kana pantona setelah mun anu maot teh. Pintu gerbangna akhirat. Sementara orang ngadua ke Allah Subhanahu wa taala sateuacan ngaos teh nya ngadua Allahumma ftah qulubana. Nah gitu nya Allahumma ftah lana bihikmatika wamsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kadituna aya pintu gerbang rahmat Allah. Pintu gerbang rahmat Allah kadituna tah. Rahmat Allah ge aya pantona. Panto rahmat nyata nabi babun min abwabi rahmah aya anu diperyogikan ku urang sadaya ayeuna nyaeta ngabukakeun panto naon panto tobat atanapi ngabukakeun panto pangampunan pintu ampunan ti Allah Subhanahu wa taala anu mana syarat dengan ketentuan tuntutan atanapi anu diperyogikan ku urang sadaya dina tiap-tiap angkat kana pangawasan teh teu aya kajabi nu kahiji naon ini kana pengawasan nu kahiji nyaeta hoyong naon ngaji teh hoyong naon nu kahiji angkat kana pengawasan hoyong naon nu kahiji hoyong naon hayang dihampura dok nya ulah we heulaanan ulah kamikiran surga ulah kamikiran naon ulah kamikiran nu saja dihampura dosa ge geus gitu. Amun dina contoh mah ulah kamikiran meuli gagantel atuh ibu kabayar hutang ge geus untung. Geus contohna kitu nya. Ribut we narima nota teh hayang meuli gengge hayang meuli gagantel. Tah hutang bayar heula mangga aya antung-antungan bari hutang can dibayar. Ini kugulayunan eta gagantel kongkorong hari hutang jadi teu bayar. Gagantelna teh kugulantungan gitu. Hari kongkorongna ku rapiah deui. Jadi kayaknya eta suntung diampura dosa geula. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Jadi jangan dulu jangan banyak berharap dulu intinya dihampura dosa heula ge dihampura dosa ge suntung. Nah, tak kadituna hayang naon hoyong dipaparean rahmat. Nu mana rahmat Allah teh? Ya ari rahmat Allah teh kieu. Sagede-gedena dosa hiji jalma teu weleh ku Allah mah masih keneh dibere kasempat, dibere rizki tah eta rahmat Allah. Cacak-cacak disebutan teh. Cacak-cacak loba dosa, cacak loba dosa. Tapi masih keneh naon? Aya bisa keneh nyeung, bisa keneh ngicek, cacak loba dosa teh. Berarti naon teh eta teh? Kanyaah Gusti Allah. Dah masih keneh dipasihan kesempatan urang sadaya kanggo memperbaiki, kanggo ngadang dosa atanapi keur ngomean diri nya ulah diango teuing teu pararuh maksana diango teu pararuh teh
dina perkara anu kirang manfaat atanapi anu eueuh guna manfaatna gitu sesuai sareng ajaran ajakan Kangjeng Rasulullah SAW ya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha eling-eling jalma iman kudu takwa aranjeun kabeh ka Allah Subhanahu wa taala ka Allah hartosna takwa di dinya teh nyaeta hartosna takwa di dinya teh kudu sieun naon sieun teu meunang panghampura Allah sieun teu dipikaridho ku Allah sieun jauh jeung sieun jauh jeung pitulung Allah sieun jauh jeung rahmat Allah sieun jadi sieun na di dinya teh sieun jauh jeung Gusti Allah takwa teh upami sieun contoh ibu nuju calik keur cicing juga ungkuy-ungkuyan hileud cik ibu dek cicing terus atanapi dek kumaha hileud dikeuleuh kitu nya misalna sieun ngarayap kana tuur we atau kana samleh da bakal ngorejat ibu teh bakal ngorejat lumpat naon tangi atau hudang atau tanginas geuwat ibu teh naon gigibrig gitu nya gitu kan tah maksudna sieun di dinya sieun ku hiji perkara karena Allah maksudna sieun teu meunang panghampura Allah geuwat beberasi sieun teu meunang pitulung Allah geuwat nyampeurkeun kana kahadean nya sieun teu meunang rahmat Allah kitu nya dari kanyaah Allah mah geus teu dimangmangkeun deui ibu Allah Subhanahu wa taala langkung nyaah ka saha wae ka jalmi ka hiji jalmi leuwih-leuwih ti nyaahna inung leuwih-leuwih ti inung bapa nyaahna Allah teh soba eta we sakitu emutan heula sanyanyana Allah eta leuwih nyaah ka hiji jalma leuwih ti inung bapa salat teh lain parentah inung bapa lain kade dengekeun kehen tah barudak aya barudak di dieu dengekeun salat teh lain parentah inung bapa lain mun nyatu teh dahar parentah inung bapa teh mah geura dahar kitu nya salat teh parentah Allah inung bapa nitah dahar misalnya eta bakat kunyaah teh nitah dahar ka anakna eta teh saking kunyaah ya Allah marentah salat saking ku leuwih nyaah saking leuwih nyaah lamun jalma teu rumasa diparentah ku Allah atawa teu apal bahwa eta salat teh parentah Allah da maning keneh teu salat daripada teu dahar anu pikiran teh dahar atuh ya masalah nu pikiran sok ayeuna lamun 3 poe teu mangi dahar atanapi da bakal langsung SMS aya naon nelpon PC video call ka salarea na grup atanapi ka salakina atawa ka inung bapana langsung nelpon kumaha cageun cek inungna teh geus 2 poe teu mangi dahar hafal teh salalamun era deui si salakina teh piraku tebikeun ka anak pamajikan eta meuni teu mangi dahar da si kehet eta 2 poe 2 peuting teu mangi salat da ngajedog we geus 2 poe urang teh teu ngaji cicing we eta si eta
kadengeun paduli aing mah da teu jebut ngaranna si eta gitu teu manggih ngaji geus 2 minggu ngacedog we teu era teu naon cik atuh majar maneh teh eta ngaji teh kanyaah ti indung lain ngaji teh kanyaah ti Gusti Allah salat teh kanyaah ti Gusti Allah anu nyaeun pisan ieu mah ngukur kana kanyaah indung bapa we heula ngukur heula kana kanyaah indung bapa lamun budakna tigebrus lamun budak tigebrus kana durukan atanapi kabeulem budak teh kaseblok cai panas misalnya cik ku inungna dek diantep atanapi kaduruk bajuna misalnya cik ku inungna dek diantep atanapi bakal itu bu cek bi itu budak kaduruk bajuna ngagear cik heukeun bae nah kaduruk mah misalna cek inungna teh eta cik inung ai inungna teh gelo sia teh anak kaseblok ku cik panas bae atoh we atawekeun we cik kira-kira eta lamun budak kaduruk ieu mah buukna kuat kabeak nya bajuna calanana misalna atau budak teu manggih dahar misalna gowat teh tungtang ting-tingnya ting-ting segala dibeuli dianyu segala panganyukeun atau nganyukeun moal saminggu misalna mangani ayeuna mah ibu budak teh deui kana dahar teh ibu maning keneh teu dahar jajan we ayeuna mah kade eta ibu ayeuna mah seueur jajanan anu seueur jajanan anu mata poho kana dahar ayeuna mah kaum murang kali mah kamari ge ibu aya murang kali anu jejeritan pedatos dahar permen anu ieu teh anu naon anu aya gagangan teh anu aya jajanan teh permen anu aya gagangan teh permen naon teh pokona mah permen anu aya gagangan eta ibu jejeritan jejeritan heseki makanya di sekolah lain ku guruna teh disampeurkeun ieu heseki abi heseki jajan naon eta jajan permen beureum permen ari nah heseki kumaha ari ditingali teh ku ibu guru eta calanana tibalik jadi saletingna teh ditukang paingan hese meceh ai sugan teh ya jadi loli mah teh naon eta teu bisa kiih budak calanana tibalik nah jejeritan budak nah kan tenan eta bakat kunyaah meureunnya budak geuwat nyokot cai banyur misalna eta budak nu kaduruk teh atanapi geuwat tulungan kitu kan tenan Gusti Allah kan tenan Allah upami teh mah hiji jalma nuju aya dina kabingung nuju aya dina kasusah nuju aya dina nyeri kasedih kapeurih kalara kawirang beh dituna keur gering panyakit berwit rurujit tadi tuna teh nya keur benar-benar berada di zona yang paling bawah pokona mah geus puguh panyakit siga nu diteangan panyakit teh zaman ayeuna mah komo atawa keur Allah teh leuwih nyaman nya jalma teu dahar ku Allah diantep manya jalma gering ku Allah diantep ngan pedah ceuk tadi teh hoyong pitulung Allah hoyong boro-boro anu cager nu gering nu cager nu beleger nu hidang nu gelo ge hayangeun pitulung Allah mah boro-boro nu sok daek init kana pangajian dan nu tara ngaji ge nu tara mantog kana pangajian dah hayang pitulung Allah meureunnya hayang hayang pitulung Allah mah boro-boro anu sok si beungeut nu tara si beungeut ya hayang pitulung Allah mah
Nah, tina dasar eta saur Allah nya mengagugu. Saur lamun ngagugu kana perintah Allah. Sok ayeuna angkat kana pangaosan jadi salat eta salat teh bukti kanyaah Gusti Allah bisi kaduru bisi kaduhung bisi kadupak bisi bisi kaduru margina toleransi ibu dina salat mah wayahna teu aya toleran di akhirat mah teu aya setiap teu salat bageanana neraka kalau bari ngahaja-haja teu salat eta naon sauna buk lain Allah teu nyaah engkena teh ngan jelema teu beunang dipika nyaah datara tara salat ari kana dahareun mah cik lamun teu diajakan dahar siam nih teu ngajakan dahar ka aing lamun teu diajakan dahar mah geus teu ngangkap dulur geus teu ngangkap babaturan geus teu ngangkap anak geus teu ngangkap adi geus teu ngangkap lanceuk iraha asok nawaran dahar. Nah tapi teu ditawaran salat mah teu diajakan salat teu diajakan salat mah teu ngamek henteu demo mane menitara ngajakan salat teh mane menitara nawaran salat teh menitara ngageuingkeun jadi lamun kabeakeun dahareun mah ngamek mana dahareun keur urang mana beakeun atuh aing mah haneueuh kabeakeun teu kabagean dahareun jelema ayeuna aya teu kabagean dahareun teu kabagean jajaneun haneueuh tapi teu kabagean salat teu haneueuh tah ieu di mana kaimanan urang di mana kaimanan diteuneuna eta ari katekeun bae atuh katinggalin dahar heula sakali wae mah saulah katinggalin salat nang kading ibu masyaallah jalma nu ngahaja-haja ninggalkeun salat sarua jeung datangan ka neraka boro-boro di akhirat di dunya ge panyakit datang banyak di dunya ge disiksa ka hiji usahana bakal bangkrut nu teu salat mah nya usahana bakal bangkrut dicokot kaberkahan papanggihna jeung nu gararan jual moal jeung jelema saro moal jika mana ge papanggih teh jeung nu baragajul we moal jeung nu jelema soleh moal nu tara salat mah nu tara salat teu mangpaat nyeunghapna teu mangpaat ngiceupna teu mangpaat kiih ngisingna teu mangpaat dahar nginumna teu mangpaat sarena teu mangpaat panon ceulikna teu mangpaat sungutna teu datara salat teh sakehet teu mangpaat leungeuna teu mangpaat sukuna teu mangpaat naon kulit daging getih tulangna teu mangpaat hirupna modal sekalian atuh nu tara salat ngake siga naon Bu disebutna si malaka mah kitu salah kieu lain daharna ge teu mangpaat daharna ge moal jadi ubar malah moal jadi panyakit kade Bu ulah ayeuna ulah ngajakeun teuing kana dahareun anu kaum nu ti luar negeri mah aya geuningan ciga samangka koneng naon ngaranna teh ciga samangka geuningan bodas koneng naon ngaranna teh buah naon buah-buahan kade eta teh buah teuing buruk jeung bilatung wungkul jerona teh naon ngaranna teh lah buah-buahan ciga samangka di pasi-pasi gitu baru datang eta kade bisi anu dahar samangka wae Ibu kamari teh pedah nginum gudei aya jelema nginum kopi gudei jeung samangka nah beres dahar samangka cuci mulut ngan isu-isu teh dahar gudei ini teh gawe deuk init gawe naik motor jug kunaon
Ungap ju poek panon poek langsung poek alam dunia. Kunaon? Kunaon? Ieu ungap teh kunaon poek kitu. Oh eta tuh helm tibalik. Helmna tibalik. Da naik motor ngaju poek we teh. Ya, sing horeng helmna tibalik. Tah helm tibalik atuh paingan eungap. Aya sugan. Nah, gitu. Amal dia tadi sabu upami ayeuna nu kahiji urang teh nyaeta ngusahakeun saumpamina contohan deui wae nya. Contohan nu kahiji asal heula dihampura heula dosa. Ulah kieu keur mah sangu eueuh beas teu boga karek nyiar. Nya sangu eueuh beas teu boga karek nyiar. Eueuh pasakeun jaba piring kararotor kumplit mah. Kastrolna kalalotor atuh eta teh ciga eueuh jelmaan di imah teh malah lodar gitu. Nah, papada eueuh pasakeun piring mah kudu beres. Diumpamakeun jalan pertobatan teh ibaratkeun bebersih tina naon gitu tah. Jadi anu deuk mere oge da puguh katinggalina kotor haroream aing milih haroream aing deuk mere ka si eta mah naon naon da meuni pikarujiteun meuni kalalotor sanes teu mere ngan moal aya manfaatna. Contoh kieu ibu teh nyuhunkeun sangu ari piringna teh meuni leutak hungkul. Mama nyuhunkeun sangu lah sakedik ieu ka dieu ye. Keur naon cenah meureun kitu moal dibere moal teh. Keur dahareun moal dibere kumaha heula tah. Kumaha heula. Ya Allah paparin abdi hidayah. Ya Allah mugi Gusti maparin pitulung ka abdi sadaya. Nah, kumaha heula wadahna. Panonna bersihan heula. Ceulina bersihan heula. Sungutna bersihan heula. Panangan sampean kulit daging getih tulangna hatena jeung pikiranna bersihan heula karek doa ge dijabah wa Allah Subhanahu wa taala. Karek eta doa diijabah lamun diri urang dalam keadaan bersih. Tak leres dina hadis man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saha jalma anu ngalanggengkeun kana istighfar, saha jalma anu ngalanggengkeun ngabiasakeun maca istighfar, ja'alallahu mangka ngajadikeun kaeta jalma saha Allah Gusti Allah min kulli dhaiqin tina sakur-sakur ka rupekan mahrojan aya jalan kaluar solusi naon solusi teh jalan keluar tina kabingung, keluar tina kasusah, keluar tina kanyeri, keluar tina kapeurih, keluar tina penyakit, keluar tina jadi tersedih, terbingung, tersusah, ternyeri, terperih, tersedih gitu nya. Keluar maksudnya diganti teh kabingungna basna. Lamun ngabiasakeun maca istighfar. Ari kabingung hayang eueuh kasusah hayang teu aya, kabingung hayang kanyeri, kapeurih, penyakit, ari istighfarna kudu di naon? Ari istighfarna kudu ditungtun wae. Ari istighfar kudu ditutungtun wae. Sia teh doma. Gitu meureun ada nu kudu ditungtun mah doma hidang sorangan atuh.
Istighfar cik dek naroskeun. Ibu basa wengi istighfar 1000 kali teu? Oh, atuh. Kumaha ya mah? Berarti kabingung nyanyi deui wae eta mah. Kabingung teu mangge tong-tong. Kasusah kudu ka mana teh nya teh teh semblek pincak semblak hirup teu neut pae teu hos modar. Ari kabingung ayeuna kabingung kasusah kanyeri kakurang we jeung ka sedih ka peurih nyeri aing teh ieu teh aya di dieu jelema anu nyeri hate puguh urang teh cenah geus puguh kumitoha atau ku pemitohaeun ieu teh nyeri hate ku jalo ku popot nyeri apa eta obat teh Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil zalimin la yamliku li nafsihi dara wala nafan wala hayatan wala hayatan wala mautan wala nusyur abdi nada panghampura ka Allahnu langkung lagu ka Allahnu langkung lagu teu aya deui pangeran angin Allah angin Allah angin Allah anu hirup cuma nangkutan anjeunna abdi hirup cuma anjeunna soalnya eta apal eta zaman aku anjeunna abdi abdi terus kumaha abdi abdi tengah milik kadiri abdi ngapibadi tengah milik kana hirupna tengah milik kana pareuna tengah milik manfaatna tengah milik madaratna tengah milik jumarang bumelang dunia lah dek ngaler dek ngidul dek ngetan dek kulon dek nyaba ka kota dek usaha dek tani dek dagang dek naon lain urang teh kade jelema pang bodo-bodona nyaeta jalma anu nyebut sagala ge nu urang panon urang ceuli urang halis aing kumaha aing dikerik-kerik ku aing tah eta teh jelema bodoh teh bu moal anu sok ngerik halis dengekeun di alam kubur nu pangheulana anu pangheulan moal ditanya heula tama di kuburan ge moal ditanya heula di kuburan ge langsung diketrok huluna tah saha jalma anu begitu maot di kuburna langsung diketrok jalma anu sok ngerok halis awewe tanu sok ngerok halis teh komo lalaki mah
eta asadal adab pang nyeri-nyerina pang banget siksaan di pakuburan nya eta jalma awewe nu sok ngeri kana halisna. Sia diburuhan sabaraha, dibayar sabaraha ngeri halis eta. Nah, nya kitu nya. So, nya kada bisi eta haram ibu. Pang-pang nama lain kuna naon, ibu ngeri halis teh. Bisi ibu init-initan kapegat hud. Bisi ibu init-initan kapegat hujan. Seumeureun balik kapegat hujan, meureun kana tarang ka dieu caina teh ka dieu kana halis, balik ka imah teh lamedong meureunnya. Ngucur kalinya. Jadi nya paingan si eta tatanggahan wae. Nah. Jadi ulah sagala nu aing atuh ari hayang dihampura naon mah, hayang dihampura do. Hayang dihampura do. Dosa buuk aing cenah kitu. Dengekeun tanu tara ditiung. Heung atuh ditiungan buuk teh buuk aing. Lamun bener buuk maneh eta sok pajangan ku sia ayeuna bisa teu. Moal bisa da ku Allah manyangan ge. Nya, matak didinya ditegaskeun sok ibu. Ditegaskeun didinya. Fa'lam. Naon cenah? Fa'lam. Naon? Fa'lam. Sok atuh. Annahu fa'lam. Annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah berarti nusaha. Anu aing di mana? Intinya suku-suku aing, mah aing we. Awewe nu aing-aingan kitu eta nu sok naon? Jeung diwedak sagala misalna, budak beungeut-beungeut aing, ka ditu kana teh kitu nya. Eta teh ciga anu teh eta teh jelema anu bodoh, teh sebutan teh pan urang teh ngaji teh hayang leupas tina kabodoh. Hayang lesot tina kabodohan urang teh. Komo ayeuna mah eta geus ka kebon deui, kebon-kebon aing. Nah, ka ditu na teh. Kitu nya. Kebon-kebon aing terus ka ditu na teh. Jadi lapur aya mah. Geus teu ingat teh kanu ngadamel nama. Nah, paingat atuh sia tara salat ari kebon aing mah. Jeung nah, sangakeun sagarupina ka Gusti Allah. Oh ciga anu kakarak cager geuningannya sagala rupa di dahar. Mun abongkeun cager, bae cager aing. Gering-gering aing deui meureunnya, modar aing. Ini teh nu ngali kuburan ge aing meureun sorangan ka ditu antep tong dianterkeun cenah ngaleor ka ditu. Da ieu aya ukuran ayeuna lamun bener sagala nu aing sok init ka Mekah tah Ka'bah aing gitu sok. Sok cenah areureun tanu tawaf di Ka'bah, cenah areureun heula ieu Ka'bah aing gitu moal bisa. Bedieuna masjid-masjid aing misalna. Ulah aya. Naon sababna? Ieu masjid kagungan Gusti Allah. Wa masjid aing komo. Nah, eta bodoh tah jelema nu kitu teh. Masjid aing kadituna teh lemur aing. Bodoh teh, bodoh katotolo yo. Deuk iraha atuh dihampura dosana. Sarua jeung nu bodoh teh nutupan lawang batur mah hayang dihampura dosa ku Allah, hayang menang ditulung Allah atoh pikanyaah ku Allah, hayang pikanyaah ku Allah. Ari ieu kalaka mung ditulungan ku Gusti Allah, mung ditulungan ku Gusti Allah, mung rahmat Allah, mung dihampura ku Gusti Allah, mung menang pitulung Allah. Tah, batur mah hayang. Tah eta nu bodoh tah. Batur mah hayang ditulung. Non bedana jeung kieu, batur mah hayang di lemur aya pangajian. Bener teu? Anu bodoh naon pangaji-ngaji teuing. Balaguk teh. Sebetulnya mau ngaji-ngaji teuing teh. Batur mah hayang, batur mah deukeun kangonang tinu jauh ibu.
ajengan teh nya ajengan dibayar sabaraha sajam pidato sajam dibayar sabaraha aya nu 10 juta batur mah aya nu 20 juta aya nu 1 juta aya nu sabaraha aya nu kumaha cenah mun 2000 emang ceuk aya nu 2000 ceuk ajengan teh emang aing toilet sia teh 2000 ceuk ka WC wae ceuk ajengan gitu ya. Gitu. Aya ajengan dibayar 2000 gitu emang kloset ajengan teh kade batur mah hayang aya pangaosan aya anu berjamaah di lembut. Nah iya orang bersyukur Allah Subhanahu wa taala ceuk tadi teh supaya naon ulah ngamilik gitu nah. Abdi teu ngamilik ka dirina abdi nu pirbadi gitu nya teu ngamilik boro-boro anu anggang awak sorangan oge lain urang gitu. Sehatna geringna mangpaatna madaratna misalna kieu nya bungahna sedihna senangna bingungna susahna itu tengah milih misalna kieu sok didoakeun sakurang maneh sing susah bakal susah moal alus jeung goreng moal bisa ngaluskeun jelema mah alus moal bisa ngaluskeun goreng moal bisa ngagorengkeun moal bisa jelema mah da anu bisa ngaluskeun jeung ngagorengkeun mah nu gaduhna saha Gusti Allah nu kagunganna sebutna ngan tugas urang nya misalna kieu jelema goreng dialus-alus ku salalebur alus moal ibu henteu dialuskeun ku Gusti Allah mah la ilaha illallah jelema goreng jelema misalna digogoreng ku salalebur goreng moal ibu masih digoreng ku jelema sa alam dunya ge moal goreng lamun teu digorengkeun ku Gusti Allah itu moal jelema senang bunga dibubunga ku salalebur ya salaki moal bisa mere kabungahan ka pamajikan lamun teu aya izin Allah pamajikan moal bisa mere kasenangan ka salaki lamun tanpa izin Allah pan kitu teh kolot moal bisa naon ngadidik anakna tanpa izin Allah guru moal bisa minterkeun ka muridna tanpa izin Allah sarupa la ilaha illallah. Nah, nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Nyuhunkeun ridona, nyuhunkeun izin ari geus diridoan bakal diizinan, bakal geus diridoan mah. Nah, ieu tanya nomor kahiji urang rekomendasikeun nyaeta secarana rahmat anu dibungkus ku panghampura ti Allah Subhanahu wa taala anu agung. Allah anu agung naonna? Bu. Allah teh agung naonna? Agung panghampura, agung panghampurana. Agung panghampurana. Agung magfirahna. Gitu nya. Kumaha carana supaya merejel keluar tina kabodohan abdi teh tadi teh ka hiji ulah sagala nu aing teh nya ulah sagala nu aing ye nya imah aing kitu nya terus naon teh sagala nu aing pokona nah kumaha ngaran bisa keluar ngalepaskeun tina kabodohan nah carana nya eta carana teh kedah dikembalikeun kanu gaduhna ka saha sesuai ka Allah Subhanahu wa taala sesuai sareng tugas pokok hirup urang dilahirkeun dihadirkeun diciptakeun didamel ku Allah Subhanahu wa taala dihadirkeun digelarkeun di alam dunya tugas pokok urang sadaya nya eta naon disebutna teh
ibadah. Naon ibadah teh? Cik, naon dari ibadah? Ibu tiasa ibadah henteu. Atanapi osok ibadah tara. Naon ibadah teh? Naon ibadah teh? Ibadah mah cenah salat teh eta mah ngalaksanakeun parentah ari ibadah naon? Sik ibadah naon? Ibadah sok ari ibadah hayu urang ari ibadah naon teu apal naon ibadah ibadah mah cara puasa we puasa mah eta mah ngalaksanakeun rukun Islam anu kaopat lain ibadah bu ibadah teh sakali deui yo sok palongokeun ta ceuli teh atuh meni asa can di bejaan we. Rarasaan teh can di beja. Sabaraha puluh kali ngabejaan ngan ceulina kacocokan ku tolol jagong. Kacocokan ku kacang kadele, kacocokan ku elod sampe. Naon ari ibadah? Ari ibadah teh nyaeta nyaksian kana kaagungan Gusti Allah. Itu ibadah teh. Sekali deui nyaksian karena keagungan Gusti Allah eta ibadah teh pan urang teh geus janji ibu geus janji ka Allah saur Allah teh anjeun sanggup nyaksian keagungan kaula qalu bala gitu kan qalu bala nya sekali deui nyaksian abdi nekadkeun abdi pan masuk kitu nya nyaksian karena naon? Nyaksian karena keagungan Gusti. Terang ibu neraka jahanam, kieu neraka jahanam teh keur saha eta neraka jahanam? Keur jalama anu panonna teu dipake ningali karena keagungan Allah. Ceulina teu dipake ngadenge karena tanda-tanda keagungan Allah. Leungeunna teu dipake ngaragap karena tanda-tanda keagungan Allah. Leungeunna tak sukuna tara dipake ngalengkah karena tanda-tanda kagungan Allah. Otakna teu dipake mikiran tanda-tanda kagungan Allah. Hatena teu dipake ngahartikeun karena tanda-tanda kagungan Allah. Kulit daging getih tulangna teu bisa ngararasakeun karena tanda-tanda kagungan Allah. Asup kana neraka eta. Nah, ibu, geuningan lamun lalaki jeung awewe padeukeut. Lamun lalaki jeung awewe padeukeut sok asa teu pararuguh rarasaan tanda naon heul awewe jeung lalaki misalna ya awewe jeung lalaki karek pangi misalna awewe jeung lalaki eser dina kursi teh eser atuh kali ada kursi panjang doa pan meureun eta teh lamun eta ser naon cus naon cus wae ser oh gitu kuk gitu mah nya eta tanda naon tanda keagungan Gusti tanda kagungan Gusti Allah nya terus demikian ka kawin eta kawin awewe jeung lalaki teh tanda naon tanda-tanda ayat-ayat tanda-tanda keagungan Gusti wa min ayatihi teh nya anu asalna budak teh meuni ololeho baheula mah meuni kuatkar ngerak dina pipina aya nu meuni geulis tanda naon teh heula mah eta teh da meuni geulis aya nu meuni kenyon tanda naon tanda kamari ngobrol heureuy kamari ayeuna innalillahi wa inna ilaihi rajiun tanda naon tanda kagungan kamari bureuteu keneh ayeuna geus ngais eta tanda naon nah kamari si Inung nyekelan duit ayeuna nyekelan tarang tanda naon kade eta tanda keagungan Gusti Allah kamari mah make baju koneng ayeuna mah make baju hejo tanda naon tanda keagungan Allah kamari mah cedeum ayeuna mah bengras tanda naon ayeuna caang sakedeung deui poek tanda naon lamun sieun ku neraka ta eta amun ayeuna boro-boro di luar salat keur salat ge teu karasa keagungan Allah teh
teu kadeuleu teu kadenge kagungan Allah teh nanaon atuh sia tuh nanaon atuh keur dipake naon awak teh berarti teu manfaat kurang manfaat eta otak teh keur mikiran tanda-tanda kagungan Gusti Allah sesuai sareng tugas pokok urang sadaya sakumaha anu diajarkeun anu dituntun dipapagan anu diwuruh ku para nabi ku para wali para guru-guru asadayana nah gitu sok nyaksian mau kitu mah sakedeung deui ge ayeuna halodo sakedeung deui usum hujan ayeuna hujan sakedeung deui halodo ulah ditingali hujan jeung halodona nah gebret hujan hampir unggal poe tanda naon usum hiji hujan ngecrek sang usum hiji lain eta teh tanda kagungan Gusti Allah aya jelema di dieu anu bisa nyiptakeun cai hujan sakecrak we sok aya teu moal aya berarti tanda kagungan Allah nya saya deui ti mimiti anu boloba anak teu boga budak eta kawin salila-lila teu boga budak tanda naon bajir lain bajir tanda kagungan Allah kadang-kadang jelema lubak lipu imah ge 4 tingkat ting 7 tingkat jeung para nya ari anak teu boga kadang-kadang imahna reyon anak sing karorona nyerenoi cik aya ge ustad anakna renei ciri naon ciri-ciri naon teh lamun anakna renei teh ustad teh cenah tara di kolor cek saha aing sok bukakeun di baru dah ajengan cenah ieu naon ajengan loba anakna tanda naon cenah da ajengan mah tara disalempak cek saha tara di kolor cenah meureun gugulantungan kitu jiga jam salendro nya da henteu beukian cenah eta teh tong ditingali renaina atuh ibu tanda kagungan Gusti Allah teh nah sadede ulah fokus kanu miskin jeung kanu beunghar ulah dimiskinkeun ku Allah diuji ku kamiskinan ku dimiskinkeun ku Allah dibeungharkeun ku Allah berarti tanda naon Allah bade ngabuktoskeun tanda kaagunganna kitu nya nah gitu nah ada batur mah banjir bandang teh kaleled ku caah nah ada kalemur ieu mah eueuh misalna tanda naon tanda jaragoan urang dieu ulah disalametkeun teh ulah jadi garade hulu kade disalametkeun urang dieu mah kade tapi urang teh kudu beuki deukeut ka Gusti Allah tanda kagungan Allah eta teh nah batur masih imah sisi wahangan banjir bandang kalelet terus di dieu kalelet teh henteu tapi lain hartina urang dieu jaragoan lain naon artina eta teh Allah bade ngabuktoskeun tanda kagunganna kabagean tah nah gitu aya jelema teh beunghar budakna disak jelema teh beunghar sagarupa yang jajan yang dahar yang naon wah daharna ge bergiji tapi di sakolana bodoh anakna teh aya ngeno jelema teh gablek jelema teh boga dahar oge ibu kadang-kadang ini dek ini sakola teu dahar heula kadang-kadang balik sakola ge eueuh dahareun di mana ge tapi nilaina gede tanda naon tanda kagungan tanda kagungan ari jelema beunghar teu kuat masantrenkeun anakna ari jelema miskin teu manggih dahar oge anakna masantren tuh anu teu boga inung bapa malah santren ari nu boga inung bapana teu dititah kitu masantren deuk sapoe deuk 2 poe deuk sabulan deuk 2 bulan deuk saminggu deuk 2 minggu dianteurkeun budak ka pasantren tah nitip ajengan sok sabetahna we betahna setengah poe setengah poe mantong ari teu era mah itu da ieu mah piraku teh dititah piraku teh dianteurkeun no ari pas kitu teh
atudan eueuh deuk ti mana bakalna bok cika teu boga pangeran teh nya deuk ti mana daharna deuk ti mana eta di imah dahar di pasantren oke dah hari aya di imah deuk dibere dahar mah osok dahar osok ari pasantren sarua komo pasantren ayeuna mah ibu geus bala leunghar teu tarakirang tuangeun ibu ajengan di pasantren ayeuna mah geus teu kudu ngirim sim kuring ngajajabkeun urang pun anak ka pasantren balik nitipkeun pun anak ka pasantren balik nitipkeun di pasantren mau beas sakarung tah ustaz cenah baca anak beas sakarung lain urang nu mere ya kanggo ongkos 1 juta ipangu we nuhun atuh nya jadi lain sim nya lain urang nu mere ajengan nu ngongkosan ka urang keun budak mah urang kalih mah di dieu cenah sabetahna tepikeun ka kawinna di pasantren mangga cenah tepikeun ka geus cenah urang kawinkeun mangga eta mah ti paeuna mun teu lepat mah kapunggur ge mun teu lepat mah kapunggur oge nitipkeun teh pami aya jodoh aya istrina mah aya nu daekeun kawinkeun we bakal leutik keneh baheula dua mun aya lain eraeun atuh nitip aya nitipkeun kitu teh sing horeng dituliskeun lain dituliskeun juri gade di sing horeng teh katuliskeun gitu teu balik deui aya teh terus mah santren meureun di dinya da kawin lah gitu nah isna eta teh bawa katuliskeun juri sanes jurinya nah salajengna sebagai rasa tanggung jawabnya sepuh kanu janten putrana bahkan guru kanu janten muridna salaki ka majikana kolot ka anakna bahkan anak ka kolotna nyaeta kedah tiasa naon kedah tiasa ngagiring ngajak ngagupay ngahiap supaya anak incu tiasa ngadeketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala supaya bisa ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sing aya tanggung jawabna atuh sia teh ka anak teh. Heug sia teh sing aya tanggung jawabna ka anak teh. Maksudna tanggung jawab di dinya teh jiwir anak sia cenah bisaeun naon ngagungkeun ka Allah Subhanahu tuh itu kagungan Allah teh ta ieu kagungan Allah teh ta ieu kagungan Allah teh kitu ieu mah budak dikikirik ti leuletik tapi ka jadi anjing paribasanya tapi ka gede da teu dituduhkeun ku kolotna teh oh eta teh kagungan Allah teh tanda-tanda kagungan Allah dan kege geus apaleun mah paling anu kaluar tina lisan tina letah budak urang teh subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar eta upami para nabi para sahabat ya para nabi para sahabat para wali para ulama para kiai anu cara raket ka Allah di mana tos dugi kana titik keagungan Allah Subhanahu wa taala anjeunna aranjeunna nyaeta aranjeunna aoskeun subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ketika malaikat sekali deui ketika malaikat demo malaikat demo oh demo kitunya kasaha ka Gusti Allah subhanahu kieunya Allah teh ngajantenkeun Kangjeng Nabi Adam di warang ngurus ieu alam dunya malaikat langsung demo Gusti piraku alam dunya dititipkeun ka manusia jaba manusia mah osok kitu osok naon osok pohoan jaba osok poho jaba ngaruksak jelema mah jaba sok garlewet jaba sok tawuran jelema mah
Saur Allah teh kaula anu maha agung, kaula anu maha agung anu nyaho kana anu leuwih nyaho tibatan ranjeun. Urang aoskeun ayat suci Al-Qur'an nya dina Al-Qur'an Allah ngadawukeun Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Halawaktos Allah Subhanahu wa taala nyarios ngadawuh ka malaikat ini jailum fil ardi khalifah. Kaula deuk pamimpin di muka bumi cenah mimpin alam dunya ya bumi. Qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha. Oh, ngabri malaikat eta. Ya Allah, kenapa engkau menjadikan pemimpin seperti ini? Ti kalerna, ti kidulna, ti kulona, dararemo eta malaikat ka Gusti Allah. Mau dibawa ke mana bumi ini kalau dititipkan? Ya, intinya saur Allah, qala inni a'lamu ma la qalu subhanak. Setelah para malaikat terang karena keagungan Allah, maka qalu subhana maha suci zat Allah anu maha sampurna, la ilma lana tidak ada pengetahuan. Nah, gitunya loki dititah ke lamun ku malaikat kabayangnya atawa kahayangna gitu malaikat nu mingpinna gitu anu jadi pamimpin dalam dunia teh kahayangna malaikat kumaha da cacak-cacak lamun ieu alam dunya dipingpin ku malaikat ya ibu da moal aya anak da moal aya barudak atuh iraha kawinna malaikat nya moal aya lebe meureun lebe moal aya naon moal aya gawe lebe na ge da kawinkeun saha da malaikat mah tara kawin nya la innaka antal alimul hakim. Nah moal aya naon deui moal aya sakola moal aya naon moal aya posyandu meureunnya moal aya posyandu moal aya imunisasi malaikat anakan gitu. Mangga ka malaikat anu keur karareuneuh da eueuh malaikat reuneuh nya atawa balita moal aya posyandu alhamdulillahnya alhamdulillah. Jadi tugas urang teh naon nyaeta mencari milari keagungan nyaksian keagungan Gusti Allah sesuai sareng wasiat anu diwasiatkeun ku para nabi ka para putrana. Kala waktos ngawasiatkeun Kangjeng Nabi Yakub ka putrana naon anu rek diibadahan ku aralanjeun sanesna eueuh kaula qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sesuai sareng jadi ibadah anu dimaksud di dinya nyaeta nyaksian kana keagungan Gusti
ngomong-ngomong keagungan Gusti Allah, ngadengikeun kanu keagungan Gusti Allah, ningalikeun kana tanda-tanda ayat-ayat tanda-tanda keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sagitunya mudah-mudahan naon rupi nya awewe di luhureun awewe dulang tina awewe mah dulang tinan awewe mah dulang tinane, maksudna dulang tinane teh dihanap di luhur, dihanap lalaki di luhur. Saur kabungur mah tanda-tanda kagungan Allah tehnya kudu repok lamun urang nyaksian kagungan Allah. Jadi tingali kagungan Allah di salaki urang, lamun salaki ningali kagungan Allah dina pamajikan geus katingali can ieu teh pamajikan teh tanda-tanda kagungan Allah. Ceuk salakina ceuk pamajikan salaki urang teh ieu teh tanda kagungan Allah. Ka anak san ningali anak ieu teh tanda kagungan Allah kitu. Ningali tatangga oge sarua ieu teh tanda kagungan Allah. Kitu mah repok ibu moal pasea lamun salaki jeung pamajikan eta salilana ningali tanda-tanda kagungan Allah moal aya pasea. Dina sakalian paseana ge nyaeta moal lila gitu. Komo kitu mah nya salaki rep ieu pok ieu rep ieu gitu mata. Upami salaki keur ngomong, salaki keur mapagahan, ibu-ibu kedah ngadangukeun, kedah ngadangukeun lain ngadangkak nya. Hadana Allah yakum ajmain. Allahumma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.